Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang tandang Makalanga. Nanjurkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngahontal karaharja. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Parakanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kababa sangkuy kung si dicaritakeun. Bisi bae ngarasa teu betah cicing di Klari taya halangan cenah lamun rek terus balik ka Bekasi. Ngan manehna mah moal waka eukeur mah dicaram ku Bang Arma katurug-turug ras inget kamuntu karunya lamun seug ditinggalkeun teh lantaran manehna bet siga-siga nu neuneun hate nyimpaikeun kaheman ka Nyi Kasturi nyaeta ronggengna Pakeson teh ya. Dah santeuna atuh. Maksudna Babah Buntong nuti heula kungsi gagal piraku upama teu dibalikan deui. Tapi Babah Sangkuy teh teu daekeun basana init ti Bekasi oge babarengan jeung Bang Kampret. Piraku ari balik kudu sorangan. Ongkoh deui maksud manehna moal beunang dionget-onget yen deuk sapapait sama manis jeung Bang Kampret nu memangna dulur sapaguruan dina ulin Cimande. Kahiji kitu. Atuh kaduana manehna teh keukeuh hayang ngawarah Babah Buntong dianggapna geus nu kang nonggong kana ajaran leluhurna. Tapi nya kitu. Nyang hareupanana teh rek bari dedemitan. Oge moal dilawanan ku ulin pribumi. Tapi khusus pikeun Babah Buntong mah rek dilawanan ku ulin bawa ti nagrina. Ari Babah Buntong nu memang cicingna di Karawang ku ngadenge na kajadian di kampung Kepuh teh terus bae manehna ngasut ka sobatna nyaeta ka Tuan Van de Bling. Yen nu ngaran Waliwis Bodas teh moal salah deui barandal nu deuk baha ka gopernemen. Ieu teh moal salah deui tangtu aya hubunganana jeung nu kungsi ngaributkeun di kampung Klari. Ku kituna manehna ngadongsok ka Tuan Pandebling supaya mere bantuan pikeun numpes barandal nu ngaributkeun di kampung Klari. Keun cenah danu di kampung Kepuh mah sina ditumpes ku Juragan Marjan nu diluluguan ku Tuan Pandekok. Atuh didongengan kitu teh Tuan Pandebling jol-jol ngagugu bae. Dek manehna badami jeung Tuan Pandekok nu dibadamian jol nyaluyuan. Da memang kitu pisan anggapanana yen Waliwis Bodas teh taya lieu nyaeta barandal nu rek ngacoukeun keamanan gopernemen. Ku kituna dek bae menta bantuan ka Bekasi menta dikirim marsose bubuhan kabeh-kabeh pada satujuan Tekung silila oge daratang marsose ti Bekasi. Nu dikirimkeun ka Klari mah ngan opatan. Sawarehna sina ngajaga di Karawang. Ka kampung Kepuh mah teu dikirim lantaran maksudna Tuan Pandekok
sabisa-bisa rek disanghareupan heula ku anak buahna. Ku kitu teh mah tuan pandekok teh ngajaga gengsi sorangan meureunnan. Ongkoh bakuna mah deui supaya ruruba ti Juragan Marjan tamplok ka manehanana teu kasoro ku nu sejen. Kukituna para kanca di kampung Klari teh jadi beuki harengheng. Marsose nurek ngamankeun teh jadi nimbulkeun kateuamanan jeung kateunyamanan pengesi lemur. Geus puguh sok ngoromeoh kana ingon-ingon. Mun sakalieun datang teh kudu we dipangmeucitkeun hayam, malah aya nu menta dipangmeucitkeun doma sagala rupa. Atuh pikeun awewe-awewe nu sakira rada herang-herang mencerang mah geus matak paur sakalieun kaluar ti imah teh. Lamun aya keperluan ka warung lantaran sok digaranggu geus puguh kangaranan kanu lengo. Dalah nu boga salaki oge teu leupas tina inceranana eta Marsose. Lamun seug aya nu ngabejaan atawa salakina datang sorangan sarta nerangkeun manehna teh yen eta awewe teh nu dipikahayangna teh pamajikanana. Da teu asa-asa celebet we ditampiling eta salakina teh atawa disiksa. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Puguh we lain deui urang Klari teh ngarasa hareudang bayeungyangna. Sasat saincak-incakna pibahayaeun wungkul meh unggal poe teu burung kadenge kecap perdom, hoperdom seh jeung inlander. Lantaran urang lembur teu gancang-gancang ngahormat atawa ngahormatna dianggap kurang bener atawana aya nu ditanya teu buru-buru nemalan keur mah gugup katurug-turug pok-pokanana oge teu pikahartieun nu ditanya. Simar oge jadi kabawa hareudang atuh. Leuwih-leuwih manehna mah puguh ngaran-ngaran jalma kasebut buronan. Kukitu napok bae manehna nyarita ka Bang Arma yen rek nyingkah ti Klari tapi ku Bang Arma teu disatujuan puguh manehna oge dina keur mangsa kieu mah kasida perlu na boga batur anu bisa diandelkeun teh. Antukna dek sarerea baradami naha kumaha pilakueun jeung pipetaeun satuluyna. Naha perkara rek ngabasmi kajahatan babah buntong teh urang eureunnan bae heula lantaran paur ku mamala na bakuna mah ngarasa paur ku Marsose nu ting solegreng nyaroren bedil leuheung ku upas kan saukur mawa kolewang jeung mol karet. Dicaritaan kitu teh kontan babah sangku imah teu satujueun. Tapi ari dipentes kumaha carana pikeun nyang hareupan babah buntong mah manehna kalah ka ngirung. Memang lain deui seberna ari kudu nyang hareupan bedil mah. Paribasa sakali jedor hos paeh mun beunang teh. Nu mata kuy cek kuring mah urang eureunna we heula paur diteruskeun oge lain pibarayaeun bedil mah atuh kuy. Bang Kampret keukeuh supaya ulah waka diteruskeun. Hanya alah Wang Kampret mah wawalian taku ha. Nanti lulu ini kan pekerjaan wae kita kudu cari akal yang wakus ha. Hanya Baba Sangkuy oge tetep ngotot. Nya kudu kumaha atuh jalana. Sieun ge sieun merenah ieu mah kuy. Moal mahi bedo ngalawanan bedil mah. Nah Sangkuy kulitna teu saperti kulit badak kitu. Teu sieun ku bedil. Bang Kampret rada keuheul. Hanya kang gitu Bang Kampret. Juga takut sama wetin, tapi kalau file hutan si buntong kita antap. Lila setuju. Baba Sangkuy bari ngadelek ka Bang Kampret.
dumeh disebut-sebut boga kulit seperti badak. Nya, kudu kumaha atuh? Cing, kudu kumaha? Hanya. Nanti dulu. Sok. Tong dilatih mikirna atuh. Nanti dulu hanya. Wai. Hanya. Oi ala akal. Lumahnya si Buntong Alek dilatangan ku Oi sendiri. Lek dikumahakeun gitu. Bagaimana nanti? Oi. Bang Kampret, bagaimana nanti, ha? Kumaha oi, ha? Kira rencanana. Hanya. Besok juga wae, ha? Besok oi Alek ka Kalawang, sekalian oi Alek sawangin sulala, ha. Atuh jeung kuring we kuy. Jangan, Alek oi solangan. Nanti liwut. Engke katauan, hanya. Kuring mah ngadaguan di imah saudara sangkuy we atuh. Kalau gitu waek. Tapi awas. Bang Kampret li sana jangan bilang apa-apa, ha? Hanya. Baba sangkuy ngawadian. Moal atuh kuy. Moal bebeja ka saha ieu teh. Bang Kampret bari nyarenge. Sahanteuna dulurna babah sangkuy teh no kobako tampang. Manehna perlu pisan ku bako teh puguh ge sababoena teh hambur naker jabati diudud teh jeung sok nyisig di kawas awewe Bang Kampret mah. Teu salah isukna babah sangkuy jeung Bang Kampret geus ngencring init ka Karawang. Mun Bang Kampret ngadaguan di imah dulurna babah sangkuy mah terus bae langsung ngadatangan imahna babah Buntong. Alesan mah biasa we manehna teh keur nyiar hayam adu. Lantaran di imahna babah Buntong teh aya puluhna, maklum tukang adu hayam atuh babah Buntong teh. Loba hayam adu dijilan ti jauhna. Upamana bae hayam ti Raja Singa bawahan Indramayu geus komo disebut hayam Bangkok mah kaitung pangreana. Dina dekna ngobrol mimitina mah nyaritakeun perkara hayam we eta dua babah teh. Terus ngalegot karena soal sejen. Baku nama babah sangkuy nu ngahaja ngajalanan nyaritakeun kapribadian manusia. Majar cenah pokna teh jalma tukang ngadu mah saleuheung teu kasebut jahat. Tapi eta nu disebut lentah darat nu ngarah ngarinah ka sasama, nu jahat mah nu sasatna nyeusepan rejeki batur kalawan teu wajar. Nipu ngarah ngarinah kanu leutik komo mun bari dibarengan ku jadi tuan tanah mah nyucud pisan jahatna teh. Kitu ceuk babah sangkuy teh. Puguh we babah Buntong teh jol-jol pudig-dig bae nafsu boga rasa di siniran. Keur mah nya manehna teh di siniran ngaran-ngaran nu boga anelan teh dina ngambekna teh geus teu make ukuran deui. Hanya, kenapa engkau malah? Apa engkau lintah lalat, ha? Babah sangkuy nanya nak balaga pilon. Memang. Hanya, memang. Engkau jangan sembalang omong sama oe, ha? Babah Buntong bari ngagidir. Hanya, maaf. Maaf engkau. Tapi memang ala waiknya. Kalau engkau jangan jadi orang tukang males, ha? Itu sama lengan nentang ajaran Konghucu, ha? Tidak boleh itu. Hanya. Saterusna babah sangkuy mabatahan. Beki komo atuh. Di babatahan teh babah Buntong mah kalah ka beki muncak amarahna. Duta Suara Karawang 105,6
FM. Antuk mah itu bedang iwang kelang bae jadi ribut pokokna mah Babah Buntong miheulaan make nengor ku asbak kena sirahna Babah Sangkuy. Mangka-mangka harita teh di imahna keur meujeusna sepi kaya deui jelema-jelema sejen. Bujangna keur dititah barang beuli, pamajikanna keur nganjang ka kolotna. Atuh sabataena keur nu ngumbar tanaga teh da eta we pepelakan sayur di bibir imah nepi ka lembur atuh. Kowe tilat aos sama si Bontong ha? Babah Buntong niru-niru lagana tuan pandebling bari sabrut narajang ka Babah Sangkuy. Hanya tahu tieu ngapentir wali. Tapi Babah Buntong leuwih awas. Manehna kentak luncat kaluhur dina gerakan widadari metik bentang. Sedang suku katuhurna geus ngahlang deuk dipake ngacecek sirahna menjadi lawan. Orokaya Babah Sangkuy oge leuwih rika ngakentak manehna ngabalikeun badana dina gerakan sang budak mentah hujan. Serta kerok baedan para suku dengan jejak teh ku manehna ditewak, tapi kalawan teu disangka-sangka gerakan Babah Buntong kajira cepetna. Sakilat manehna ngagunakeun sukuna nu sabelah deui gerakan raksasa nenjelag bumi. Tubuh teh nyalahan deui dampal sukuna teh ngacejek beungeutna nu ngajadikeun Babah Sangkuy ngakero. Panyekelna lesot sedengkeun manehna sorangan ngakedebut nang karak-karakang. Hanya aduh alah. Hanya konyol lu ha? Babah Buntong nyorobok bari nyammerkeun sukuna deuk dipake ngahanca deui beungeut Babah Sangkuy. Manehna nang karak koleang. Pot kembang teh ragrag ninggang kana beungeutna pisan. Aduh. Hanya ada. Ulang aja ha? Babah Buntong ngakentak hudang sarta kanyeri nama saeutik oge henteu dirasa. Sebut bae manehna lajang ngagunakeun colok mata. Tapi Babah hancak kena iga burung. Hanya. Babah Buntong ngakerung. Tapi ari gerakan nama teu kandang polah. Ayo wangun lu ha? Itu Kang tanah bukan wini lo ha? Babah Sangkuy papokanana teh matak namah-namah amarahna nu jadi musuh. Hanya Allah. Bapak tak ngarelabna kan hate. Begituna teu ngengkekeun deui sebrut bae narajang petalakuna teu beda tinu geus gelap mata. Nah, hanya kalau lu mau selama, lu harus welenti jadi orang jahat. Ngerti? Babah Sangkuy nyaritakna teu sirikeun dina Babah Buntong. Sarta geus karuhan lawana teu bisa hudang deui imah. Gidi bae manehna kaluar ti bangunan gedongna Babah Buntong. Ini jagancangan dikeun nyamperkeun Bang Kampret. Lantaran maksudna poe eta keneh oge manehna teh rek terus balik deui ka hate namah ngarasa keheul oge dumeh Babah Buntong tetela teu bisa diinsap. 103,2 FM. Ngaran-ngaran adat kakurung ku iga. Sangeusna Babah Buntong diwarah ku Babah Sangkuy teh lain jadi bager. Tapi kalah ka unggah adat. Meh unggal poe ayeuna mah ngadatanganana kampung Klari teh. Biasana dibarengan ku marsose nu ngajaga kamanehanana. Atuh usung esangna nyaeta si Badar, si Dupak, si Pokek, katut si Penggung. Kalawan satya satu hunaker terus ngingiring ka Babah Buntong. Nupikeun Babah Sangkuy sabaturna kapaksa kudu ngadempes teu kecet-kecet dina panyumputanana. Untung sakitu oge Babah Buntong teh teu apaleun yen Babah Sangkuy teh bogaeun baraya di Karawang. Nganti peuting boh Babah Sangkuy boh simbar atawa Bang Kampret sok rajeun liar kitu oge biasa bari susulumputan.
Untungna teh marsose teh ari peuting mah taradaikeun ngalanto. Ngaran-ngaran di kampung taya pisan pikabetaheunana. Daratangna teh kitu we ti beurang. Tapi ari Babah Buntong mah ti peuting oge sok pirajeunan datang, tapi nya kitu rempegna nu ngajagana teh. Upas Miun jeung Upas Lenor salawasna tara tinggalun. Lebar ku udud cap kalong lamun teu datang teh. Malah kapan tempo-tempo mah jeung dialungan duit deui satalen sewang. Lumayan pikeun ngabanyel-banyel keperluan di dapurna. Saperti dina peuting ieu, abrulan Babah Buntong geus ngaleut kalembur kelari biasa ngadon caricingna teh di imahna si Badri. Ngan alusna teh taradaikeun ngalanto ka imahna si Kunyang mah. Dumeh sieuneun meureun lantaran imahna si Kunyang mah beunang disebutkeun di sisi pisan katambah deui deukeut ka kuburan nu dianggapna sanget keneh. Tina hal datangna abrulan Babah Buntong teh teu lila oge geus nepi ka simbar sabatur-baturna nu keur aya di imahna muntu. Ngahaja anu ngabejaanana teh Bang Arma sorangan bari api-api rek aya keperluan ka alona. Loba piekoleun mah lantaran muntu teh ku Bang Arma sok dihiras nyiar gula Karawang dagangkeuneun di pasar. Teu sareng marsose Bang datangna teh. Bang Kampret nanya na sewot. Oge taca naon-naon hatena mah geus ngageter baku nama sieun ku bedilna lain sieun ku jelemana. Nya henteu katempo nama. Ngan aya Upas Miun we jeung Upas Lendor. Hanya biarin ala mal sose juga Bang. Babah Sangkuy bari nyerengeh. Biarin kumaha akuy. Dijedor mah konyol we atuh. Bang Kampret rada keheuleun ku ngadengena caritaan sobatna lir nu nganggap kanu borangan pisan. Hanya asal ulangna ulah kalual Bang Kampret, ha? Babah Sangkuy kalah ngahehe. Nyeueuh hari nyumput mah. Kumaha mun aya kajadian atuh? Nah urang kudu cicing wae nya. Teu pugu ari kitu mah atuh. Bang Kampret beki keheul. Hanya nya keluar kita hajal ya abis-abisan heuh. Babah Sangkuy keren malanana teh. Sieun ku pelor, Sangkuy mah biko geuningan. Hana. Nya lali cepat. Kan Bang Kampret seperti kamplet, seperti lalai, wisa lali kayak telbang, heeh. Yah. Sangkuy mah kawas nu teu ngarti bae gancang pelor atuh daripada lumpat kuring mah. Hanya pelol ditakuti, heeh. Kapan pelol tina punya mata, heeh. Bukan begitu Bang Kampret, heeh. Babah Sangkuy terus-terusan ngahehe. Nya heueuh atuh. Tapi nu ngabedilkeunana kapan mataan. Bang Kampret bari ngagudegkeun sirahna Babah Sangkuy. Hanya Babah Sangkuy kalahkah ngahehe. Memangna ieu dua sobat teh kana heureuy teh resep pisan. Biasana Babah Sangkuy nu sok jadi sasaran, tapi ayeuna kawasna keur ngagilir ka Bang Kampret. Ari muntu barang ngadenge Babah Buntong datang teh ngadadak. Luk bae manehna tungkul. Sarta pasemona ngadadak ngariuk alum. Ku kitu teh mah ku manehna teh geus bisa dikira-kira pangna daratang deui ka Klari teh pasti si Buntong rek ngaganggu Nyi Kasturi saperti nu ti heula-heula.
Rek nahaun deui cenah peuting-peuting jor-jor ka dieu teh. Simbar ngagerendeng teu beda ti nyarita kana dirina sorangan. Nya, moal torek ngaributkeun deui atuh. Urang buburak we tuman lamun kitu mah. Bang Arma nadana pinuh ku pangajak ret kamuntu anu keur ngeluh. Geus bisa diteguh naon nu jadi sabab. Ieu sababna nu matak manehna sasatna mah ngajakan ka batur-baturna pikeun ngamuburak ka Babah Buntong. Hanya. Oh boleh bang. Hayu sakalang oge ini hayu. Oe pasti ngesiap hanya. Babah Sangkuy bari nepak taklakna Bang Kampret. Jadi mengpeng tejeng marsose lah. Urang dah hebat teh mah. Hebatkeun lah. Kejadian di kepuh magening meni sakitu harusna ka dieu ye. Simbar bari semu-semu agul dumeh di lemurna ayeuna aya jago nu ngadon makalangan wanitanda ngayonan kalolimanana Juragan Marjan. Nya saha cenah nya? Kaiburkeunna mah ka dieu teh si Walis bodas cenah mah. Bang Arma mairan. Hanya itu mah cuman nama doang. Babah Sangkuy bari ngerelet ka Bang Arma. Nya ngaran-ngaran samaran, tapi kapan sakitu harusna ka dieu mah kuy. Iya. Kalau di sana namanya pelibis putih. Di sini juga kan ala kampret hitam. Betul, Bang? Disangkuy mangan kadinya bae losna teh. Bang Kampret bari ngagodegen deui sirahna Babah Sangkuy. Lain kumaha ieu teh rek kalaluar? Ceuk Bang Arma nanyakeun bari rutret ka sarerea. Tang tua tuh Bang. Tapi kira-kirana ka mana ieu teh? Urang intip ka imahna Keson. Heuh pasti maranehna teh karalinya geura kawasna. Satungtung si Kasturi tacan beunang mah moal oleh diherowan eta teh. Bang Arma bari ngarelet deui ka muntu. Jadilah Kang. Hayo koy, udang koy. Bang Kampret cung nangtung miheulaan bari ngaciwir cerina Babah Sangkuy. Oe. Nanti lulu kampret hitam. Nanti lulu. Ini celi oe. Jangan dijiwil begini. Hanya. Babah Sangkuy terus-terusan ngocok Bang Kampret. Geus kitu mah teu talangke deui jerat-jerut saterusna tarurun. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Nepi kaburuan ngadedengekeun heula bisi aya keneh nu ngulampreng di luar. Pokona mah bisi kanyahoan ku si kunyang. Geus karuhan aman mah bring sarerea arinit saurang-saurang bari teu poho beungeut-beungeutna ditutup ku carecet. Laleumpangna estuning ati-ati naker bakuna mah eta lamun kudu malibir ka pipir imah batur. Komo palebah imah si kunyang mah teu sirikna keketayepan sarta majuna saurang-saurang. Liwat imah si kunyang kakara laleumpangna rada digancangan. Lantaran tidinya mah imah-imah teh geus mimiti ancal-ancalan. Puguh lembur teh tacan gegek eusina lolobana mah ngoblog we teu di adegan imah. Ukur barala pinuh ku jukut-jukut jeung tatangkalan. Sajroning leumpang teh Simbar mah jadi terus nyolok ka lemurna bakuna mah eta ariras mikiran si Walis bodas. Nah saha nu sabenerna sok padahal di lemurna teh taya jago nu kakoncara ari lain manehna mah jeung Haji Sabri. Nah sahanya. Nah Haji Sabri kitu Walis bodas teh. Teu bisa jadi.
Apaan manehna teh geus kolot. Moal kitu si Kokon. Jauhkeun si Kokon mah. Budak kodomoyo kitu. Ongkoh manehna mah pangartina oge tacan cukup bener. Tapi eta ngaranna si Waliwis bodas. Nah ngan saukur ngaran kebeneran bae atawa memang aya hartina. Ongko-ongkoh ari waliwis kitu teh ngaranna hiji gerakan nuku aing geus dipiboga. Gerakan waliwis mandi oge gerakan ieu teh boh Haji Sabri boh si Sangkon oge bari saeun. Ke moal kitu Kang Ugin atawa ayeuna teh aya jalma nu anon suka bebela ka urang kepuh. Moal kitu ti wanayasa mah lantaran kapan aing teh boga karuhun nu waktu zaman baheula kungsi ngagoncangkeun gupernemen. Cenah sekeselerna ayeuna lolobana caricing di daerah wanayasa. Ngadadak regrentes hatena teh ngan semet dinya kabawa ku eureunna suku manehna lantaran ditahan ku Bang Arma. Si horeng teh geus nepi ka lebah imahna Pakeson. Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda, Waliwis Bodas, Waliwis Bodas, naskah Yasana S. Sukandar, garapan Wakumis, pangreka Sora Dery Senjaya, pangreka musik Rendika MG, pangjejer gawe Dewi Miranti, produksi RMG Record, para kanca sadaya Wilujeng Kantun. Kita suara